Wanci buri triarek pamit. Hujan retik ngaririnci. Kingki laban pating kolebar. Sisi basisir Jayanti. Itu mah cair lagu. Abah keur naon si Abah? Maksudnya puisi. Oh Abah teh keur puisi. Bira ku puisi ku sair lagu geuningan bah eta mah. Cair lagu eta Sair mah. lagu eta mah. Wanci burit surya rek pamit. Eta mah sair lagu, Bah. Lagu Jayanti. Lain puisi lain. Buset. Ayeuna teh puasa ka sabaraha sih, Bah? Kaopat dinten. Kaopat dinten. 4 hari. Alhamdulillah ya, Bah. Alhamdulillah. Parantos ka opat poe deui, 4 hari deui puasa teh. Teu karaos, Bah. Teu karaos. Mane mah teu karaos. Teu karaos, Bah. Nu karaos mah nu puasa. Ieu mah teu karaos. Tapi alhamdulillah gak. Mohon alhamdulillahnya banyak. Bulan puasa anu ka 4 poena abang geus aya nu rek ngondang buka puasa bersama. Rek buka puasa bersama Abah. Buka bersama. Yang ngilu atuh, Bah. Nyata teu meunang cenah ieu mah khusus keur bah gembul boro-boro yoga cenah kameramen gitu diajak. Oh, ulah diajak kan. Aduh, ieu mah khusus anu ngajakna teh mantan pacar abang. Uluh, pantesan tuh. Mantan pacar, guys. Aduh. Eta mantan pacar nu di mana, Bah? Hah? Mantan pacar nu di mana eta? Aya Cirejag. Oh, di Cirejag. Sasi, Bah, hayang nyaho atuh. Macici. Buset, eta mah pemajikan Abah. Sugan teh saha mantan cintana. Mentak teh ngondang ke kayoga gitu. Kameramen gitu diondang. Punya eta mah nyanggeus we keluarga hukul. Buset, tapi alhamdulillah aja banyak. Tapi kamari aya deui nu ngebelga. Tah, ieu mah rek ngilu ieu mah. Ieu mah yoga bisa milu. Bisa ngilu ieu Bisa mah. buka bersama sarua. Ah, ngilu atuh Bang, ngilu. Kameramen diajak. Kameramen kita diajak. Bintang tamu diajak. Bintang tamu diajak. Buka bersama. Ah, ngilu, Bang, ngilu. Malah mah ayeuna geus ditungguan. Di mana, Bah? Di Cirebon. Buka bersama. Jauh-jauh teh ka Cirebon. Ongkos. Tapi di ongkosan meureun. Ongkos masing-masing. Jauh-jauh teh nyanggeus we di dieu buka puasana. Jauh teuing. Kartu mancan nepi ka ditu geus mag di pantai di jalan. Buset, nya alhamdulillah teh buka puasa ka Cirebon. Padahal mah di dieu we. Ongkos ku sorangan. Di itu kolak doang dibere. Temang geus jauh dibere kolak doang. Aduh. Aing mah. Ayeuna teh aya bintang tamu. Aya bintang tamu. Di antosnya bintang tamu nu sanesna. Tah eta. Boti komunitas. Komunitas. Di paguyuban. Kan di Karawang teh loba meureun bahnya komunitas teh banyak. Loba. Aya komunitas naon wae, Bah? Oh ya KMCC, aya Pancaka, Paguyuban Calung, aya Pastoka, Paguyuban Topeng. Tangke anu rek bisa ngiringan mangga diantos. Lewat mana, Bah? Termasuk anu gaduh perusahaan. UMKM anu sok daragang di isi jalan. Anu boga perusahaan sound system segala naon. Biasa di dieu sasarengan. Kumaha cenah, Bah, carana, Bah? Eta carana mangga we nyangakeun ka yoga. Tah eta tinggal dihandap teh nya, dihandap teh aya. Parantos aya nya. Parantos aya eta mah. Tarek disebutkeun teh sieun eueuh. Sieun eueuh. Aya eta. Aduh. Jadi diantos keahlianna masing-masing. Anu bisa nyanyi. Anu bisa puisi. Puisi. Tongkos apa puisina? Mapai jalan satapak. Mawar bodas. Oh, mawar bodas. Ayeuna teh bintang tamu teh aya saha cenah, Bah? Cenah mah aya di KMCC. Di KMCC. Oh, udah aya nama urang mah pan jiwana jiwa seni. Sagala rupa ge mun make seni mah ngeunaheun. Contoh kumaha tah, Bah, contohnya? Contohna urang kamari teh memeh bulan puasa rek bobogohan jeung indung maneh. Tah kumaha? Dicabak, ditoel. Terus kumaha? Ari seni mah nyanyi ga. Oh, dinyanyiikeun kitu, Bah. Oh, hayang nyaho eta kolot jeung indung teh kumaha, Bah? Jangan pegang dulu. Terus? Jangan cium dulu. Asik. Karena aku tahu tak sudah ngajuru.
Pira aku batur karena udah ngajur lagi langsung dicabak di wae. Terus kita nggak jawab itu, Bah. Kunaon, Bah? Nincak. Buset. Ya. Aduh, aing kalau teh. Ya, Bah. Di mana-mana ge ya. Nu ngaranna nu ceurik mah nu ditincak. Piraku abah nincak, abah nu ceurik. Ya geus bosen bodor Karawang teh gitu wae. Entar anyang-anyang ganti aing nu nincak. Oh lolobana teh nu ditincak curik we. Curik. Kunaon maneh katincak? Aing mah lain, tapi ceurik tapi nincak. Aduh, loba nu sekarang itu wae nya bodor. Hampir kabeh nu sekarang itu kabeh. Oh, urang ieu teh acara naon sih, Bah? Iya teh acara di bulan puasa. Bulan puasa. Ngabuburit. Dina acarana teh opcal. Ari opcal teh obrolan canda lakon. Di jadi, channel Heurina Aya. Laguna Aya. Ngobrolna oke? Ngobrolna Aya. Di RCM Media Multimedia Karawang. Jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk, orang panggil tuh Bah bintang tamuna. Orang panggil heula. Geus kesel. Gancang salat asarna ge. Kumaha cenah Bah? Sing kaberangan. Si kaberangan orang panggil Bang, orang ngobrol-ngobrol di dia. Ayo siap. Ini dia Kang Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, menikmat kasepnya euy. Mangga calik kan. Mangga calik ah. Di mana ieu calikna? Ieu palih dieu, sok mangga calik. Calik heula. Oh, di dieu wae, di dieu. Pira aku ieu rangtung urang calik. Mangga calik heula. Oh, calik gitu. Namun mohon. Untuk para penonton yang di rumah, jangan kemana-mana. Ntar kita ngobrol bareng bersama Kang Yanto dari KMCC. Tetap di channel RCM Multimedia Karawang.